Bismillahirrahmanirrahim. Adabul waladi artosna ari ieu eta tata kramana budak ma'a aqoribihi sarta karabatna itu walad. Al waladu ari budak al akilu anu berakal itu walad al mahbubu anu dipika cinta itu walad eta yahtaromu ngamuliakeun itu walad ako ribahu ka pirang-pirang karabatna itu walad mislal jadi hal sapertikeun aki wal jadati sareng nini wal ami sareng paman wal amati sareng bibi wal kholi sareng paman wal kholati sareng bibi wa yuhibbu sareng mika cinta itu walad hum kaitu nu kabeh kasiron halna seur lianahum karena sanyana itu nu kabeh eta yuhibbuna mika cinta itu nu kabeh hu kaitu walad aedon deui wa yuhibbuna sareng mika cinta itu anu kabeh walidayhi ka indung bapana itu walad wa yurdi sareng ngaja wa yurdi aqribah wa yurdi sareng ngajadikeun ridho itu walad aqribahu ka aqribahu ka karabatna itu walad daiman dina salalawas nabi ayam tasila ku secara turut itu walad awamirahum kana pirang-pirang parentahna itu aqrib wa yazuro sareng sok ngalongok itu walad hum ka itu aqrib waktan dina waktu ba'da waktin dina sabada waktu anu sejen khususon kalawan nangtukeun fil ayani dina pirang-pirang lebaran au ida marido atawa di mana-mana gering saha ahaduhuma salah sahijina itu aqrib wa wulida sareng dilahirkeun lahu ka itu ahad saha mauludun anu dilahirkeun au qadima atawa datang itu aqrib au qadima atawa datang itu aqrib min saparin tina nyaba wa ayyab aroha sareng ngarasa bunga itu walad ida farihu di mana-mana bunga itu aqrib wa yahzana sareng prihatin itu walad ida hazinu di mana-mana prihatin itu aqrib wala yusia sareng henteu ngagorengkeun itu walad al adzaba kana tata krama ila ahadin kahiji jalma minhum anu tetep ti itu aqrib li anna dalika karena sanyana itu madkur eta yugdibu ngabendukeun itu dalik Allah ka Gusti Allah ka kitu wa yugdibu sareng ngabendukeun itu dalik walidayhi ka indung bapana itu walad wa aqribahu sareng ka pirang-pirang karabatna itu walad. Terus yuhibbu mikaresep saha alwaladu budak al akilu anu berakal itu walad aedon deui awlada aqribihi ka pirang-pirang putrana pirang-pirang karabatna itu walad payal abu tuluy sok ulin itu walad ma'ahum sartana itu auladal aqrib wa yas'alu anhum ida lam yarohum wa yas'alu sareng sok nanyakeun itu walad anhum ti itu aqrib ida lam yaro di mana-mana teu ningali itu walad hum ka itu aqrib auladul aqrib wala yastarihu sareng teu senang teu bungah itu walad fi waqtin nuzhatin dina waktu piknik cenah fi wazni nuzhatin dina waktu piknik illa ida tanazzahu illa ida tanazzahanya
angin di mana-mana piknik itu walad ma'ahum sartana itu auladal aqarib wa yuhibbu sareng mika cinta itu walad ayyusa ida kana ngabantu itu walad hum ka itu auladal aqarib idah taju di mana-mana mika butuh itu aulada aqarib ila syai'in kana hiji perkara wala yukhosima sareng tara papaduan itu walad hum sartana itu aulada aqarib wa au yuqati'a atawa tara megatkeun itu si walad hum ka itu auladal aqarib au yu'abisa atawa merengutkeun itu si walad biwujuhihim dina laraina itu aulada aqarib bal ya batasima balik tasok mesem itu walad waya proha sareng sok bunga itu walad ida soda di mana-mana panggih itu walad hu ida sodapa di mana-mana panggih itu walad hu sartana itu aulada aqarib wayatakallama sareng sok nyarios itu walad ma'ahum sartana itu aulada aqarib bikalamin kalawan caritaan jamilin anu alus itu kalam al waladu ari budak aladi anu yuhsinu anu ngaluskeun itu ladi ila aqaribihi ka pirang-pirang karabatna itu ladi eta ya isu hirup itulah di mustari halna bari senang wayu kasiru sareng ngalobakeun saha Allahu Gusti Allah rizqahu kana rizkina itu ladi wayu tawilu sareng manjangkeun Allah umrohu kana umurna itu ladi Mustofa ari ieu eta rek ari ieu eta nyarioskeun Mustofa wa qaribu sareng karabatna Mustofa Yahya tegasna jang Yahya Mustofa ari Mustofa eta waladun budak koniun anu beunghar lakinahu tatapina ari itu Mustofa eta mutawadiun anu tawado adi buntur anu sopan layataka baru sareng tetakabur itu Mustofa ala ahadin kahiji jalma wayuhibu sareng mika cinta itu Mustofa ayusa ida kana ngabantu itu Mustofa al muhtajina ka jalma anu mika butuh kabeh wala siaman sareng sumawona ida kanu di mana-mana kabuktosan itu muhtajina eta min aqaribihi tetep di pirang-pirang karabatna itu Mustofa wadata yaumin sareng dina hiji poe roani ngali saha Mustofa qaribahu ka karabatna itu Mustofa Yahya tegasna Yahya wahwa sareng ari itu Yahya eta ibnu ammihi anak pamana itu Mustofa yalbasu halna make itu Yahya sauban kana baju mumazzaqon anu ditamal paroko ngeleket teh lahu karena itu Yahya naon qalbuhu hatena itu Mustofa wadahaba sareng ini itu Mustofa musri'an halna gancang ila manzilihi ka imahna itu Mustofa wa akhoda sareng nyanak itu Mustofa minhu tina itu manzil minhu itu manzil sauban kana baju jadidan anu anyar pasallama hu ila yadihi ko ila Pasalama tuluy uluk salam itu Mustofa pasalama tuluy masrahkeun itu Mustofa hu kana itu saob ilayadihi kana pananganana itu Yahya
qailan halna nyarios tafadhol ya ibnu ami tafadhol mangga ya ibna ami hei anak paman kuring al mahbuba anu dipika cinta Iqbal kudu nyang hareup anjeun mini ka kami hadihil hadiyata kana ieu hadiah paqobila tuluy narima itu Yahya ha kana itu hadiah wa aina sareng ari wa ainahu sareng ari dua socana itu Yahya eta mamlu atani anu dipinuhan itu ainahu bidumuhi kalawan sedih murulukeun cai panon curang bidumuhi kalawan murulukeun cai panon parohan karena bunga wasururon tegasna bunga wasakaro sareng syukuran itu Yahya huka itu Mustofa kasiron halna seueur ala ihsanihi karena kaalusanana itu Mustofa lama alima samang-samang saapal saha walidul Mustofa inung bapana Mustofa bihadihil kisoti kana ieu kisah suro maka ngarasa dibungakeun saha minhu itu walid goyata sururi kalawan antekna bunga ala Musa adatihi karena ngabantuna itu Mustofa likoribihi kakarabatna itu Mustofa wa madha sareng muji itu walid huka itu Mustofa ala husni ahlakihi kana sae ahlakna itu Mustofa adabul waladi ari ieu eta tatakramana budak ma'a khodimihi sarta pembantuna itu walad khodimuka ari juruladen pembantu anjeun eta huari tu khodim eta ala di jalma yastagilu anu narima katungkul itu khodim pi baitika di imah anjeun yurotibu halna nartibkeun asasahu kana parabotna itu bait wa yunadipu sareng ngabersihan itu ladi sahatahu kana terlasna itu bet wayak nusu sareng nyapuan itu ladi ko atahu kana halamanana itu bet wayak muru abuka wayak muru sareng marentahu ka itu ladi saha abuka bapa anjeun pihajatihi dina pangabutuhna itu abun wa kadalika sarengnya kitu yastagilu pi baetika khodimatu ari juruladen awewe anjeun paya mangkari tu khodimah eta alati jalma tatbahu anu masak itu khodimah atau itu lati nya to amaka kana kadaharan anjeun wa tagsilu sareng nyeuseum malah bisa wata gesilu sareng jeuse itu lati malah bisa kana pakaian anjeun watu saidu sareng ngabantu itu lati ummaka ka indung anjeun fi asgoliha dina pirang-pirang pagaweanana itu ummu watadhabu sareng sok init itu lati kulayaumin kana saban-saban poe ila sukin ka pasar payajibu mangka wajib alaika ka anjeun naon antas takmila kudu migawe anjeun al ahlako kana ahlak al hasanata anu alus itu ahlak ma al khodimi sarta khodim wal khodimati sareng khodimah faida amarta mangka di mana-mana marentah anjeun ahadahu maka salah saejina itu khodim sareng khodimah bisyai'in kana hiji perkara pakalim
Pakalim maka kudu nyarita anjeun hu ka itu ahad bikalamin kalawan caritaan latifin anu lembut itu kalam. Walatu disareng ulah milaraan anjeun hika itu ahad au tatakabar atawa ulah gumede anjeun ulah takabur anjeun alaihi ka itu ahad. Wa ida golito sareng di mana-mana kesalahan itu ahad falatan haz mangka ulah nyentak anjeun hu ka itu ahad bal nabi balik tangelingan anjeun hu ka itu ahad ala golatihi kana kasalahanana itu ahad birifkin kalawan lemah lembut wasami sareng kudu ngahampura anjeun huka itu ahad wa ida golita sareng di mana-mana kasalahan anjeun pakul mangka nyarita anjeun al haqiqata kana hakikatna walatan sub sareng ulah nganisbatkeun anjeun al golato kana kasalahan ilal khodimi ka khodim. Wa ida da'au tak sareng di mana-mana ngagero anjeun hu ka itu ahad falam yujib mangka untuk nyubadanan itu ahad ka anjeun halan dina pada harita falam yujib tuluy henteu nyubadanan itu ahad ka anjeun halan dina pada harita fala tagodob mangka ulah bendu anjeun alaihi ka itu ahad li annaha karena sanyana itu ahad eta rubbama lam yasma terkadang teu kakupingeun itu ahad sautaka kana sora anjeun wa kadalika sareng halna nya kitu fala tagdob ida amarta di mana-mana marentah anjeun hu ka itu ahad bisain kana hiji perkara fa abtoa tuluy telat itu ahad fala ta'jal maka ulah buru-buru anjeun fi itabihi dina nyacadna itu ahad parubama huwa mangka terkadang ari itu ahad eta ma'durun anu diuduran wahdar sareng kudu mikasieun anjeun antadriba kana neungeul anjeun hu ka itu ahad tastim atawa nyarekan anjeun hu ka itu ahad tabasuk atawa nyeduhan anjeun pi wajhihi dina laraina itu ahad palaya malu mangka ulah migawe dalika kana itu madkur illal waladu angin saha budak asayyu anu goreng asayul ahlaki anu goreng ahlakna aladi anu yubgidu anu ngabendukeun hu ka itu ladi saha jami'un nasi sakabeh manusia la tajlis ulah diuk anjeun ma'al khodimi sarta khodim wala tukalim sareng ulah nyarita anjeun hu ka itu khodim illa biqadril hajati angin kalawan ukuran pangabutuh wala tamzah sareng ulah guguyon anjeun ma'ahu sartana itu khodim kaela ya tazarroa karena supaya henteu wani itu khodim alaika ka anjeun awatasma tawa tenguping anjeun minhu itu khodim kalaman kana caritaan gairo laikin anu teu pantes itu kalam al waladu ari ieu eta budak al muadi anu milaraan itu walad kana kabuktosan li ahad di agniai milikna salah sajina pirang-pirang anu beunghar saha waladun budak syariul ahlaki anu goreng ahlakna Pahurun tuluy gumede kumagungan binapsihi kalawan dirina itu walad mulaun tur anu resep biidai ghairihi kana milaraan ka salianti itu walad wala siaman sareng sumawona al khodamu ka pirang-pirang juruladen
wa kam nasoha wa kam sareng pirang-pirang nasoha nganasehatan hu kaitu walad sabuhu bapana itu walad walakinnahu tetapi nari itu walad eta lam yasma tengupingkeun itu walad nasihatahu kana nasihatna itu abun wada tamarotin sareng dina hiji balikan qala nyarita lahu kaitu walad saha abuhu bapana itu walad isma kudu ngupingkeun anjeun ya bunaya he anak kuring kama sapertikeun perkara la tuhibbu anu teu mikaresep anjeun ayu dia kana milaraan ka anjeun saha adun hiji jalma falatu di mangka ulah milaraan anjeun guero ka kasalian ti anjeun li annal ida karena sanyana milaraan eta qobihun anu goreng jidan kalawan kacida jidan kalawan goreng anu nyaan nah kitu mun dipanjangkeun waya dulu sareng nuduhkeun ala su'i tarbiyati kana gorengna didikan wahdar sareng mikasieun kudu mikasieun anjeun kullaha dari kana saban-saban pikasieun antuhina kana ngahinakeun anjeun al ahdama ka pirang-pirang ahdam teh juru laden atau pembantu wa tatakabbaru sareng takabur anjeun alaihim ka itu ahdam fahumang kari itu ahdam eta basyarun manusia misluna anu tetep sapertikeun abdi sadaya wayas uruna sareng boga perasaan itu ahdam misla su'urina halna sapertikeun perasaanana abdi sadaya lama samia samang-samang sanguping saha al waladu budak nasihata abihi kana nasihat bapana itu walad bihadihil maroti dina ieu balikan ta'assaro mangka narima itu walad biha kana itu nasihat kasiron halna se wataba sareng tobat itu walad min adatihi tina kabiasaanana itu walad alqabihati anu goreng itu adat wasoro sareng jadi itu walad eta thayyibatal ahlaki anu sae ahlakna yarhamu halna mikanya itu walad al ahdama ka pirang-pirang juru raden walayudi sareng tara milaraan itu waladhum ka itu ahdam adabul waladi ari ieu eta tatakramana budak ma'jironihi sarta pirang-pirang tatanggana itu walad abu kari bapa anjeun wa ummuka sareng indung anjeun eta yuhibbani mikaresep itu abu ka sareng ummuka jironahuma ka pirang-pirang tatanggana itu ummu sareng abu wa yuhibbani sareng mikaresep itu abu sareng ummu mingkati anjeun antuhibba kana mika cinta anjeun hum ka itu ziron aedon deui li annahum karana sanyana itu ziron eta yusaiduna sok ngabantu itu jiron walidaika ka indung bapa anjeun waktal hajati dina waktu aya pangabutuh pa ummuka mangka ari ibu anjeun eta qad tastairu nyata sok nginjem terkadang eta qad tastairu terkadang sok nginjem itu umun minhum ti itu ziron ba'dol adawati kana sapalihna pirang-pirang parabot wal awani sareng pirang-pirang wawadahan wahum sareng ari itu ziron eta yuiruna sok nginjemkeun itu jiron ha ka itu umun dalika kana itu adawa bikuli farhin kalawan bikuli farohin kalawan saban-saban bunga wasururin tegasna bunga wa ida marido sareng di mana-mana gering saha ahadun hiji jalma fi baitika anu tetep di imah anjeun fa inna jironaka mangka sanyana pirang-pirang tetangga anjeun
tuna sok datang itu ziron li ziyaratihi karena ngalayat itu ahad wayad una sareng sok ngaduakeun itu jiron lahu ka itu ahad bil afiati kana afiah hartosna kawarasan. Pata adam mangka ayuhal walad pata adam mangka kudu beradab kudu gawe tata krama anjeun ayuhal waladu hai budak ma'ajironika sarta tatangga anjeun wa faris sareng kudu bungah anjeun kulubahum wa faris sareng kudu ngabungahkeun anjeun kulubahum kana pirang-pirang hatena itu ziron bi antuhibba ku secara mikaresep anjeun auladahum ka pirang-pirang anakna itu ziron watab tasima sareng mesem anjeun amama wujuhihim dina hareupeun pirang-pirang laraina itu ahad watal abas sareng ulin anjeun ma'ahum sartana itu ahad biadabin kalawan tata krama wahdar sareng kudu mikasieun anjeun antata khosoma kana papaduan anjeun ma'ahum sartana itu ahad aw ta'khuda atawa lu'aba aw ta'khuda atawa nyokot anjeun lu'abahum kana mainan lah kana mainanana itu ahad bigoiri idnin bari teu aya idin minhum anu tetep ti itu ahad aw taftakhiro atawa sombong anjeun alahim ka itu ahad bimalabisika ku pirang-pirang baju anjeun aw darohimika atawa ku pirang-pirang duit anjeun wa ida aqtot sareng di mana-mana mikeun kaka anjeun saha umuka inung anjeun tu aman kana kadaharan aw fakihatan atawa kana bubuahan fala takul mangka ulah ngadahar anjeun dalika kana itu to aman wahdaka halna nyorangan anjeun wa awladu jironika sareng ari pirang-pirang budak tatangga anjeun eta yang duruna ningalikeun itu awlad ilaika ka anjeun wahdar sareng kudu mikasieun anjeun aidon deui antas tahzia kana gawe guguyon anjeun bijironika sarta tatangga anjeun autar pa'a atau narikeun anjeun sotaka kana sora anjeun waktu naumihim dina waktu sarena itu jiron autar mia atawa nengoran anjeun buyutahum kana imahna itu jiron tuwasiho atawa ngotoran anjeun judro naha kana pirang-pirang dingdingna itu bet wasa tiha sareng kana emperna itu bet tanduro atawa ningali anjeun ilaihim ka itu ziron min suku bil judroni tina pirang-pirang liang pirang-pirang dingding wal abwabi sareng pirang-pirang panto hamidun ari ieu eta hamid wajironu sareng tatanggana itu hamidun ari hamid eta waladun budak thayyibul qalbi anu alus hate hasanul adabi anu alus tata krama mahbubun tur anu dipika cinta inda usrotihi mungguh dulurna itu hamid wajironihi sareng pirang-pirang tatanggana itu hamid li anau karana sanyana itu hamid eta mayudi henteu milaraan itu hamid auladahum ka pirang-pirang anakna itu jiron wala iyata khosomu sareng tara papaduan itu hamid au iyata satamu sareng tara ngahina itu hamid ma'ahum sartana itu aulad walayu qatiu sareng temegatkeun itu hamid ahadan kahiji jalma minhum anu tetep ti itu aulad wa kana sareng kabuktosan itu hamid eta ya ta'alamu
eta ya ta'alamu muncul urang belajar itu hamid ma'a auladi izironihi sarta pirang-pirang budakna pirang-pirang tatanggana itu hamid fi madrasatin di jero madrasah wahidatin anu sahiji itu madrasah wa kulla yaumin sareng dina saban-saban poe yamsi lempang itu hamid ma'ahum sartana itu aulad ida aroda di mana-mana ngamaksud itu hamid ayasiro kana lempang itu hamid ilal madrasati ka madrasah wa kadzalika sarengnya kitu yamsi ma'ahum ida aroda di mana-mana ngamaksud itu hamid ayarji'a kana balik itu hamid wa bi waqti laibi sareng dina waktuna ulin yal abu sok ulin itu hamid ma'ahum sartana itu aulad wa kana sareng kabuktosan itu hamid eta yuhibu mikaresep itu hamid ayyu saida kana ngabantu itu hamid al muhtajina ka pirang-pirang jalma anu mikabutuh kabeh minhum halna tetep ti itu aulad wa idalam yaro sareng di mana-mana teu ningali itu hamid ahadahum ka salah sajina itu aulad saala mangkananya ken itu hamid anhum ti itu aulad sa'alaman kananyakeun itu hamid anhum ti itu ahad wa ida marido sareng di mana-mana gering itu ahad zaro mangka sok ngalayad itu hamidhu ka itu ahad fi baitihi kaimahna itu ahad wa hakada sarengnya kitu saterusna wahakada sarangnya kitu saramadkur asa hirup saha hamidun jang hamid ma'aula di zironihi sarta pirang-pirang budak tetanggana itu hamid fi unsin halna tetep betah dina betah wasururin sarang bunga watihadin sarang bersatu watawadin sarang asih-asihan bihusni adabihi kalawan alus tatakramana itu hamid wati biqalbihi sareng bersih hatena itu hamid qabla dhahabi ilal madrasati qabla dhahabi ari ieu eta buat mertelakeun dina samemeh ini ilal madrasati ka madrasah yajibu wajib ala tilmid ka pelajar wajib ala tilmid ka pelajar naon ayyuhibba mikaresep itu tilmid atartiba kana pendidikan wanadopata sareng kana ngabersihan da iman halna salalawasna yakumu halna udang itu tilmid minaumihi tina sarena itu tilmid ulah sobahin kana saban-saban waktu isuk-isuk kana saban-saban waktu subuh mubakiron halna isuk-isuk payak tasiru tuluy mani itu tilmid bisobuni kalawan make sabun sumaya tawadu tuluy wudu itu tilmid wa yusolli sareng salat itu tilmid as-subha kana salat subuh jamaatan halna bari berjamaah wa bada sholati sareng dina sabada sholat yusafihu tuluy musopahah sasalaman itu tilmid walidayhi kainu bapana itu tilmid sumayal basu tuluy make itu tilmid malabisa kana saragam malabisal madrasati kana saragam madrasahna nadipatan hal ngabersihan murattabatan tur dibereskeun sumayang duru tuluy ningali itu tilmid durusahu kana pirang-pirang deresanana itu tilmid alati anu
Qotola'a nyata ningalian itu tilmidha kana itu lati qabla naumi dina samemeh sare wa ba'da ayyutfiro wa ba'da ayyuftiro wa ba'da ayyuftiro sareng dina sabada sarapan itu tilmid yurotibu nartibkeun itu tilmid ada watihi kana parabotna itu tilmid fil mahfadoti dina lomari payasta dinu tuluy menta idin itu tilmid walidayhi ka inung bapana itu tilmid lidzahabi pikeun init ilal madrasati ka madrasah adabul masyi fitorik terus cangkel adabul masyi fitorik terus itu adabul masyi fitorik adabul masyi hartos nari ieu eta tata krama lempang fitoriki di jalan yan bagi penting litilmid pikeun tilmid naon ayam sia lempang mustaqiman halna bari anceg layal tapi tu ulah luak liek itu tilmid yaminan kabelah katuhu wala simalan sareng ulah luak liek kabelah kenca bigoeri hajatin kalawan teu aya pangabutuh wala iyata harrak walayata haroku sareng ulah usik-usikan itu si tilmid biharokatin kalawan usik la taliku anu teu pantes itu harokah bihi ka itu tilmid wala yusri'u jiddan fi masyiyati wala yusriu sareng ulah tandang tumandang itu si tilmid jidan kalawan tandang tumandangnya an pimasihi dina lempangna itu tilmid wala yubtiu sareng ulah kendor itu tilmid wala yakulu sareng ulah ngadahar itu tilmid au yugonia atawa ngalagu itu tilmid au yaqra'u atawa maca itu tilmid kitabahu kana kitabna itu tilmid wa war itu tilmid eta yamsianu lempang itu tilmid keur lempang teh nyanyi barang dahar taulah atau lempangna teh memeueusan bari diugat-iget taulah wa ayyab taida sareng kudu ngajauhan itu tilmid anil wahali tina jeblog awal ausahi sareng kotor likai layas kuto karena supaya henteu labuh itu tilmid au iya tawasaho atawa tawasaho atawa karena supaya henteu kotor naon saubuhu bajuna itu tilmid wayab taida sareng kudu ngajauhan itu tilmid aedon dari anizihami tina pasedek likai layas todima karena supaya henteu nyoledatkeun itu tilmid bi ahadin kahiji jalma au iya dia atawa ngamomoler terang ngamomoler kasia-siakeun atuh alaihi kaitu tilmid naon saeun hiji perkara min adawatihi anu tetep tina parabotna itu ahad walaya kipas sareng ulah cicing itu tilmid pitori kin di jalan li ajalil puduli karena arah-arah li ajalil puduli karena arah
li ajlil puduri karena arah-arah leleuwihun au yastakipu atawa cicing itu tilmid ahada zumalaihi kasalah sahiji babaturanana itu tilmid hatta layata akhoro nepikah teu narima panderi itu tilmid an mi'adil madrasati tina balik di madrasah ida masa di mana-mana lempang itu tilmid ma'zu malaihi sarta pirang-pirang babaturanana itu tilmid pala iyam zah mangka ulah guguyon itu tilmid ma'ahum sartana itu zumala walayar fasarang ulah narikeun itu tilmid sautau kana sorana itu tilmid ida takalama di mana-mana nyarita itu tilmid audhika tawa di mana-mana seri itu tilmid wala yastahzi'a sareng ulah guguyon itu tilmid bi ahadin kahiji jalma pakulu dalik mangka ari saban-saban itu tingkah eta qobihun anu goreng jidan kalawan goreng anu nyaan walayaliku sareng teu pantes itu dalik bitilmid katilmid al muhaddabi anu dididik wala yansa assalama alaman yusodipuhu walayan sasareng tara poho itu tilmid assalama kana maca salam alaman kajalma yusodipu anu manggihan itu tilmid hukaitu man pitorikihi di jalana itu tilmid wa hususon sareng kalawan tangtu ida kana di mana-mana kabuktosan itu man eta walidahu kainung bapana itu man au ustadahu atawa ka guruna itu man ada butilmid fil madrasati wallahu